Jibril bejakeun kana bi kaula, bejakeun ka utusan kula nu ngaran Muhammad antara kaula jeung hamba, antara kaula jeung umat teu aya hijab, cuman umat ka kaula hijabna aya 70 alfal, 70 alfan, 70.000 hijab. Polisi mah geus boro-boro naon hijabna wadah abri wadah bupati wow hijab, tetapi malam ieu terbuka siap duduk simpul karena isukna libur. Lamun teu libur cadu tah ulah kitu cenah kiai aing mah deuk kitu bae aja. Henteu setiap polisi kemudian terhijab, tidak setiap TNI terhijab atuh henteu, bahkan tidak setiap kiai terbuka hijab. Jaki Jamal mah hijabna gede jasa ya karim ulah disangka jaka dia ge nya hayang amplop cokot ku si amplop. Ya karim untuk membuka tabir hati maksudna naon? Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb tolong beritahu saya pangbejakeun ka abdi bere nyaho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria di Lubnan aya guha sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya, ya karim assalamualaikum. Begitu ngobrol eta jelema teh sapoe-sapeting sare nangan sajam ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkeun. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah. Geus teu hayangeun nya nama milu raramean. Geus teu hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok. Ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha kohan nya geus ade kieu ngagilek deui ka dieu ngagilek deui oleng tuh sia masih ribeng mabok sia ayawan gua ieu sia ku malaikat Jibril di deketan gadinya cek benak hati anak muda ulah-ulah dek nulungan aing sia kai kanyahoan ku malaikat Jibril geurentes hatena seperti eta langsung malaikat Jibril ngadeukeutan kunyana diomong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan kaula kula mah hiji bae minta tulung Allah. Cek malaikat Jibril ngomong kieu heran mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun deuk nulungan kula teh bisa hiji bae Allah. Masya Allah
isi mabok kieu. Ya Allah, mantak hati-hati. Pak Kapolsek, nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep. Jangan, rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah ya Rabb. Aya dua sosok manusia nu aneh. Nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok. Tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah ya Rabb, nu mana nu sabenerna nu istimewa menurut anjeun ya Rabb? Lamun dicaritakeun mah panjang ceuk Pangeran Jibril. Bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula. Kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun. Bejakeun kanu mabok. Janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge. Teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb. Sial tanu mabok. Bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum. Sampaikan. Malaikat Jibril langsung datang deui ka guha. Ki, kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj. Allah bakal manggihan ka anjeun. Alhamdulillah. Tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum. Oh, tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah. Dibalik Haji Jamal teh modelna. Coba datang ka nu mabok. Ceng. Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah. Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 ka liang jarum. Mantap cek nyana. Allah mah teu kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah, Allah jeung kula iraha bae barang penting jeung sabaraha bae. Bohong tawa bahaka sakitu mah. Ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit. Mantak nu mabok sing hade. Ye, asal ulama mabok korupsi bae. Bajingan tah maksudna. Nah, cerita tentang Isra sering tertuju ka Kangjeng Nabi, cerita tentang Mi'raj luar biasa. Nu kuari rek dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj. Lantaran percikan Nabi aya di hati. Dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hate moal mahi. Tetapi Allah dipuateun di hate orang mukmin asup. Masya Allah karim. Percikan Kangjeng Nabi ketika Allah qabdotan min nurihi sagenggam dicokot dijadikan cahaya Kangjeng Nabi. Cahaya Kangjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam. Ya Allah, teu sadar urang teh bahwa di diri urang aya percikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teu ka sorga kajen ku kumaha. Kapolsek sorga. Kapolres sorga. Kapolri sorga. Cuman diperhitungkeun heula keuna ngojai di neraka jahanam. Sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewatnya ka ditu, lewat ka surga set, lewat teuing. Teu kitu. Teu malalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba. Atuh komo polisi. Atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb, lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka, Allah nu bogana hanya cerita. Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kangjeng urang penerusna
Paling istimewa kumaha? Setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon. Sebab naon? Aya percikan ilahi. Kesalahanna hanya dirina. Ketika orang kapanggih jeung pejabat, baju kebesaran dipakai di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kangjeng. Masya Allah. Orang bisa pelukan sama-sama aya percikan. Adapun baju beda baju, beda langkah ke di akhirat nanti, beda tempat. Wallahu a'lam. Tuh saya maju seri bae. Ya, jelas mah aya percikan. Urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir, sering baca Quran, sama-sama aya percikan ilahi, aya percikan Kanjeng Nabi. Ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae, mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah, di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah, kapanggih urang jeung nini peluk nini. Kapanggih jeung jahe lebih erat. Tuh kahayang sia kan, dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting, hartina lempang ada satu yang dicari, hartina peuting adalah gelap, ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan husul ilallah, kudu Mi'raj. Bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, blak datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak ka sumur. Model heran yang babacana aja eta keneh. Akhir itu Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, kunaon Haji Pendi ka sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal pot mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, singkapkeun hate urang ya Allah. Allah ngadamel ruh. Aya tempat nu mentak di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia. Sanes Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitam ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Golu bala syahidna sumuhun. Gusti teh pangeran abdi. Roh wauh jeung Allah. Roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing. Melalui cai diturunkan ka cai heula set baseuh roh, ti cai diturunkan ka lempung ka tanah, maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkan ka tanah, diturunkanlah ka angin, membekulah roh. Setelah diturunkan ti angin, diturunkanlah ka seuneu, jadilah keras. Iyalah doa aya di awak urang. Aya jasad terbuat tina anasirul arba'ah, cai, tanah, angin, jeung seuneu. Di tengah-tengah awak urang aya ruh, singkapkeun geura supaya urang bisa Isra Mi'raj, manggihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al syahr. Masya Allah. Gerage lamun kukula dicaritakeun ya, hiji-hiji bakal
bisa haliber kabeh. Bisa hiber. Cara-cara hiber teh kos kieu. Pokoknya polisi tidak perlu lagi mobil patroli. Langsung asal beureum sat sarua jeung Haji Pendi brus ka sumur. TNI teu kudu make mobil longkoron teng baja teu kudu. Henteu kudu tah sarua jeung Haji Jamal engke ge beureum ka laut paeh. Sial teh Haji Jamal. Batur titah ka laut. Batur hayang kawin ka laut. Teu beres sa kiai. Lamun dicaritakeun tentang hijab nu 70 moal anggeus, tetapi ternyata aya pos-posna. Urang datang ka posna, datang ka pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, cukup 4 bae pa posna. Ulah datang ka 5, embe gembel teh ngaranna. Pos. Pertama heula ieu urang lalaunan ieu tentang ruh urang. Karena ruh urang melewati cai, melewati tanah, maka didinya aya ruh nabati jeung hewan. Artina ruh nabati ruh tumbuh-tumbuhan, artina ruh hewani ruh kehewanan. Singkapkeun eta urang rapih nyingkapkeun eta tinggal nyulusup ka ruh selanjutnya. Bisa hiber gerak. Mulai gerak geset orang merenung. Deka mana awak? Deka Allah. Ai Allah di mana? Jadi diri urang gaya percikanana. Koh henteu timbul ye energi Gusti Allah lantaran aya ruh nabati. Naon? Makanan jeung minuman. Supaya urang bisa terbuka, makanan jeung minumanana dieuweuhkeun di diri urang.